أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nuluykeun ayat nu kamari nuntaskeun ayat nu kamari. Kamari Kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah kita ngabejakeun ka tauhidan nu murni ka Gusti Allah tur ikhlas. Ku ucapanana Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bejakeun ku anjeun Muhammad ka para kupar-kupar Mekah teh inna salati sanyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah haji ibadah umrah kaula teh wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillah milik Allah pikeun ka Allah jangka Allah murni. Salat abdi ka Allah, ibadah haji abdi ka Allah, hirup abdi jang Allah ku Allah ka Allah, pae abdi ti Allah, ku Allah, ka Allah. Mantep. Geus lamun urang boga pikiran kos kitu tah, boga pikiran kos kitu tah. Urang moal asa-asa berjuang perang sakalipun. Tah. Jangan itu perang pae bae, atuh mending perang. Sedangkan pae teu perang mah nilai. Lamun pae pake perang, nilai na luhur jasa. Mantap kan? Teu sieun perang teu sieun. Dia tuh perang, paling dia tunggu aku doang 10-20 pae bae ka dituna. Aju pae na can poguh jadi nanaon ka di kuburanna. Mending perang, pakai berjuang ngeluhurkeun agama Allah, sorga pae ge teu karasaran. Mantep. Keur di majlis bener-bener. Bener-bener. Keluar betul bener tuh bener. Masyaallah. Saya jasa. Lawan dia nu ngahalangan ka diri urang teh nafsu. Mata masih keneh resep neuleuh nu bahenol nerkom. Glamor ceuing masih keneh ngadenge suara nu merdu teh resep. Irung nu sengit-sengit teh resep. Kitu keneh letah nu ladat nu geunah teh ngeunah. Ketika urang neuleuh bangunan mun hees di dinya eta hanya kos kitu bae. Dek datang ka iraha eta kikituan teh. Dek datang ka iraha kos kikituan teh. Hei, para pemerintah, wahai para pejabat, ente ngagungkeun raja. Anu raja eta bakal pae, ente nage bakal pae. Kunaon sumuhun daun bae ka raja. Kunaon ai ka raja dunia, sumuhunan ai ka raja itu nu bako, ente henteu sumuhun-sumuhunan bolon ente. Ente ngabdi ka lurah, diabdikeun pikiran, tenaga, awak, jaga abdi ka lurah. Lurah teh raja sa desa. Kunaon ai ka Allah teh dae, katumana teh bolon amat ai ka lurah sumuhun-sumuhunan. Lurah bakal modal, sia bakal modal, bakal berhadapan jeung raja nu maha bako. Ente berhadapan jeung bupati. Wow, lantaran ente jadi PNS, kumaha cak tunjukkan bupati bae. Siap sagala rupana. Pokona mah kumaha cak bupati bae. Mangga. Nurut amat si ka raja dunia, ai ka raja Allah, ka raja pangeran, ka raja dunia henteu. Engke ente ditinggalkeun ku raja. Bo ente nu exit atau pae, itu ge bakal pae. Dan ngabdi ka raja dunia mah di akhirat ente bakal dituntut. Teu datang ente otak kayaknya bolon. Kualian teh sumuhun-sumuhunan ka SBY. Wah, kukumaha ge dibelaan ka jeung kukumaha nurut ka raja dunia. Aya masana sabaraha bulan deui geussan SBY. Ente ge sarua nu kamari ngabdi luar biasa paeh tengah jalan ai ka SBY ngabdi, ai ka pangeran henteu. Engke bakal kapanggih jeung pangeran sia. Jehehe, otak tah pasang ku sia. Wah, di pabrik bos luar biasa. Ya siap bos, ya siap bos, ya siap bos.
Allah kurang teu ngaboskeun bloon sia. Goblok sia, waktu zuhur bos-bosan keneh bae sia. Waktu asar bos-bosan keneh bae. Cak Allah, sagede-gede bakal berhadapan jeung aing dipagang sia ku aing. Masya Allah, tah eta lah anu mantak urang embung paeh. Aya hayang jeung teu hayang jeung embung, siap jeung teu siap paeh mah paeh bae. Madak sing hade sadar, ih jaheun nya aing ulah terang ngabdi teuing atuh ikos ieu. Je, ge bakal ka Allah urang. Tuh. Iyalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Neng cek urang teh. Ya, tak urus ya. Nek mana kakak ngaji? Nek Allah. Nek Allah ka tukang uduk, ulah ngomong. Pokona mah ieu mah ngaji bae heula, datang ka ditu mah kumangke bae. Ieu tah eta teh ninggalkeun dunia. Ah, ngadengekeun urayan-urayan Al-Qur'an aing. Paeh ge teu penasaran aing. Ye, cek pamajikan emang dek paeh teh naon? Misalna ieu mah. Salah paeh ge keur ngaji mah geus ridho. Aduh, Kak, ulah ajuhan teman-teman gitu, Kak. Aing mah geus dikaloheun bae. Oh, inna sholati sayyana salat wa nusuki ibadah. Haji kula, umrah kula, ngaji kula, segala ibadah-ibadah lillah ka Allah. Bejakeun Muhammad Allah hiji. Ikhlas la syarikalah. Oh duana, oh nu hiji. Oh nu ngabarengan gitu. Oh anu ngabarengan. Oh nu nyekutuan. Hiji Allah mah la syarikalah. Hiji. Wabidhalika umirtu, titah, kitulah ku Gusti Allah dititahna. Kalau salat, puasa, zakat, haji, kabeh titah dikallahkeun. Hirup paeh ka Allah. Wa ana minal muslimin. Geus lah Kangjeng Nabi nyarita kitu di hadapan para kupar-kupar. Cak kupar kumaha? Cak kupar teh kieu ngomongna ka Kangjeng Nabi, "Mad, ka dieu mad." Kade. Aing ngadengekeun sia puyeng aing mah. Puyeng geus bae lah maning sadar mah ulah aju ngaco gitu. Irji ya Muhammad ila dinina wa'bud alihatana watruk ma anta alaihi wa nahnu natakaffalu laka bi kulli tabaatin tatawaqqa fi dunyaka wa akhiratika. Man, irji ya Muhammad ila dinina maning balik ka agama kurang kabehan ieu, agama nenek moyang. Ayo balik. Wa'bud alihatan urang ngibadahan pangeran urang bae. Watruk berancare tinggalkeun. Kayakinan lu kumaneh keur ditetepan. Wa nahnu takafalaka. Aing kami kabehan siap nanggung kumaha hayang anjeun. Ente hayang naon? Man, hayang naon? Hayu bae. Hayang wanita nu mana pilih? Hayang jabatan nu mana? Hayu dibere we. Hayang kakayaan, hayang naon? Hayu ku aing ditanggung. Geus pokona tanggung jawab. Baliklah hayu ka agama kami. Eta Kangjeng Nabi sakitu poharana inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Endahan pajar nu edan. Balik bemat, balik agama ka urang ayo tinggalkeun dira eta agama kos gitulah teman. Nyembah kana teu kadeuleu mah hese. Ieu patung urang gede manap ti pohare. Kangjeng Nabi teh ngajak ka kupar-kuparna seperti gitu. Contoh jang urang. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa menang urang cilaka. Allah. Nah, ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah. Namun jenjang waktuna biasa bae. Urang mah bedul dah sia koe biar aja teu dak-dak beus aya moal dek-dek deui kadinya lah. Cuma kiai sih berwitan. Sakumaha parawan tah mah tuh. Kiai mah teu menang berwit terus, gempur terus. Mandak dakwah teh anu hebat mah Habib. Habib bagus gitu cenah mah didengekeun beres. Didengekeun sabodo. Habib beda dakwahna. Ke dakwah deui nya mah geus. Sabodo nya geus pokona mah. Kitu-kitu teuing deui hese. Ngajak teh terus lalaunan ladaekeun jeung teu daekeun lain urusan urang, urusan nyana nu Allah mantau. Tergantung keikhlasan urang, mentak kudu boga kekuatan Nabi.
Artina kekuatan Nabi teh lain kekuatan naon anti dunia Nabi mah kuat urang geus datang ka mana nurutan Kangjeng Nabi mun teu dibere kekuatan Kangjeng Nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan Nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatanna kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyong hel bae itu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan Kangjeng Nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna guru ka guruna guru ka guru langsung ka Kangjeng Nabi geus lamun urang na mantep dibere ketika geus dibere kekuatan Nabi Masya Allah nu dideuleuh hiji Allah mantep biasa eta ngadengekeun mah mantep biasa balik ceramah urang bere duit mantep biasa bener pun mantep Kangjeng Nabi ngajelaskeun tentang ketauhidan hiji Allah ikhlas Allah bae geus endahan dibayar ku kupar seperti gitu nu mantak mat bedakeun aghairallahi yabghi rabba apakah kaula neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taubeh penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngahartikeun make je cek tadi terjemahan mah je madak ge eta kan eta taubeh karana taubeh teh ngamemeleh cek Kangjeng Nabi euy aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la syarikalah hiji kunaon sia ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh wajehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna kul a goyrol ta eta heseta kul a goyrol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran hese ge kos kitu teu hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah hihi blot ya moal aing mah tadi gak geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin hanya sia nitaan balik ke agama sia ka pangeran mah sia ting bating bolon eta hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna mal kapangi di terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur saking kituna bae cak anu ngadengekeun jaing ngarti kos kitu mah aing osok maca hese tah aya jehan karena urang ngaji make bilaga mah geuraeun je siaga ngajak ka aing cek Kangjeng Nabi ti Allah bedakeun bae tuh je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ka pangerannya na emang aing kudu neangan pangeran salian Allah teu bisa kitu bejakeun sedengkeun wa huwa rabbul kulli syai pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wae perkara manya aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia blon itu teh cek urang Arab mah apa itu blon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mah tah jadi di tai kebo kan urang ngomong je kacang sabagus-bagus kudu jadi di tai kebo tolol sia kacang urang kayak gitu kan tolol teh kacang ji atuh kudu jadi di dinya blon sia kudu di tai kebo kayangnya di hareupeun imain bae atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah kitu keneh lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan cai gitu
ka sisi walungan cek urang atuh kunon jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia lain pada tempatna tuh tukangan imah jarara di Allah saya di dieu Pak kunon di dinya tuh ta eta ngaranna Ahmak nu kos kitu aslina Ahmak tah ku dakik-dakikna lembut nu Ahmak eta horenganna nu lain parantikna terjadi eta Ahmak contoh nu lain kiai hayang di kiai eta Ahmak eta masantren henteu mondok henteu haju nyana make predikat kiai ceramah nyana dikiaikeun haju bunga deui ka eta teh sarua jeung tangkal kacang jadi ditai kebosa Ahmak eta kos kitu kajawan ku Imam Ghazali masyaallah mantap wari loba kiai teh kebo ya kos kitu eta bisa tuh Ghazali masyaallah Ahmak eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na ge teu tamat jadi di pasantren ge pasantren salaf ngajina riyad takrib batul muin hadis bae geus bae atuh mah urusanna bae kuari kampanye hedo Ahmak tak kiai teh sarua jeung kacang jadi ditai tah eta kiai tah anu politik ada kos kitu eta. Jadi Bapak Ghazali geus ngomong para jasa. Eta mah loba eta. Aya jelema, bos kemana bos? Sana, bos kemana bos? Buku lain bos, di bos-bos bunga. Eta mah kata bloon eta. Bunga nyana di bos-bos irung muka. Padahal lain bos lain naon. Bunga dibere julukan bos, padahal lain bos. Ahmak eta kos kitu. Kiai mah bagus jasa kunaon emang. Beuh gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud haju nyana bunga kieu tolol tah mah kata kiai buku tilok tahajud haju bunga deh hunu kanyahoan ku batur aing sok tahajud beuh kanyahoan hebatnya hebat hunu ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus buku tilok ya Ahmak jadi loba tah Ahmak jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu Amun Imam Syafi'i mah ngabahas Ahmak teh kudu disesuaikeun. Kiai ndek butuh hukum, cek Imam Syafi'i kudu lepas. Artina lepas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak. Make jubah, make sorban, make udang-udang. Lantaran ieu supaya didengekeun hukum. Eta Imam Syafi'i teh kos kitu. Ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyala make kaos cangklek ka dieu teh kopeh mengklek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i Kudel bin Iyad teh kapan Kudel bin Iyad manggih nu toab babatur bapan ngurilina ka kenca ieu bakal katuh ieu bakal katuh je cek Kudel ieu kudu kakatuh di mana ngajina ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nya ka dieu ya otomatis kan ditegur punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na mesti kan ngomong masing-masing bae sih di dinya boga ilmu jeung jahanya ieu sakira teh bisa diomehan teh jelema gegeran ki Pudal Binyat panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nya ka dieu make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh mami toab lain ka dieu muterna lain kakatuh ngencakeun ka dieu teh Kangjeng Nabi na waduh alhamdulillah adena aya kiai cek nya teh mun kiai teh kudu salah terus nun tolol cek Pudel aing keneh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayar lamun make kaos teh dibayar aduh Masya Allah tah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti kitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung Masya Allah karim ya Allah pas jasa eta nah cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkeun Allah mah Rabbul kulli syai
wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daya iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak. Pangeran mah hiji we Allah nurut mantap teu nurut tanggung jawab sorangan. Moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae. Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinyalah makom urang. Lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mancak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun gara ka malaikat mana ya ganjaran main gaplek ya tenang cek malaikat sagadeng deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudu kotok aya tenang. Masyaallah ieu urang teh pan aya dua malaikat disebutna malaikat hafadzah dikatuhu aya ikenca aya ke asal magrib asar nu ieu naik ke turun jam nu peuting disip sarua malaikat ke disip aya sip 2 nya ge sarua. Malaikat peuting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peuting tah eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tah eta malaikat pencatat teh mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetap aya di urang. Nomor kedua ketika goib ketika urang ngising malaikat embungeun cek aing embung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising na karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan ketika orang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia teh kos gitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tah ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab jana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek saki eta malaikat ngajauhan embungeun bung jak aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang kontak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik jang nyana kafir jang nyana munafik jang nyana maksiat jang. Wala taziru
wizra ukhra wa la taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung kunyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letiknya aya dua kemudian tas paspor di hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia bae di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kana ditunda sia hayang dipangmawakeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur diteumleukeun ka urang dosa urang diteumleukeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atawa urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zalim ngaranna eta kan zalim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur ta ieu tah zalim ngaranna urang mah puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incuk abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawalan hesap pokona mah tanah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ya nah geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu keun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh saektar makan pan kali 5 juta pan semeterna beuh luar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teuleukkeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya namun kitu ngaranna dosa-dosa adi lah bikeun ka nyana ger mah dicokot ka adeanana diteumleuhan ku dosa muplis ngaranna
cek Kangjeng Nabi manil muflis anu muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ireng ngeunaheun si adina ai surah dadah kakak sorga tinggal kakak bae geunjeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulur mantak ngeunaheun urang mah lamun ka situ aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat cek wae geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit yang maing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus saya ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae itu ngenenangkeun pikiran bae geus geus sama kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat tiba malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta tah kajen gua kumaha milu nonton ya pasan ndek lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moe eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da urang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejat bae gegeraan maksudna deuk neraka lah pokona nu penting ge gegeraan buku ka neraka leuwih panas tah eta ayo gerak telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma naqtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci sungut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraongkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarinya diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pasti ini kunaon urang sari bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasti ini cak malaikat pasti ini ada bus ini ada pasti ini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah
marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Abdi mah memang geus ka Allah. Oh. Tuh, nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah, nu mangeranan ka Isaruhullah, nu mangeranan ka Maryam anak Allah, anak Allah ini ta Allah. Anu mangeranan ka panon poe, anu mangeranan ka batu, ka kayu, ka makhluk. Tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah, nu dipasinikeun. Salah eta teh nu asli mah Allahu akbar. Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah. Oh, tenang urang. Mata kurang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang tenang we, kalem. Paje. Mana? Si Rudin ke mah tenang amat. Tenang. Kolot-kolot tenang. Dek naon tuh di pasini ke? Itu atur ke pasini. Kula menungguan lawang sorga dibuka. Wah, aki-aki sombong sih aja. Tuh kuari mah sombong ya wayahna cek ya. Senang kuari mah sombong ge cek ya. Jadi sih mah aki-aki anu sok ai Jumat isuk-isuk teh ha, gawe sih maki. Gawe naon teh emang ka Allah, pangeran Allah, kuari nu bogana Allah, anu ngetaratur segala rupa Allah. Ye sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah. Aduh aing hanjaka teu kosia bae ki. Ye, kuari si hanjaka. Da heula sia aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan. Kuari kakara kerasa Gusti ya. Engke bakal hayang jadi aki-aki. Anu nurut teh anu Jumat isuk bae menuju mana 11:30. Tapi 11:30 ya lumayan kene sih, endog-endog bae menang. Wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai. Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara. Tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi, khalifah-khalifah di muka bumi, pemimpin-pemimpin di muka bumi, raja-raja di muka bumi. Nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah. Khalifah teh nang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah. Mentak bahasa nage kakangjeng Nabi Daud, ya Daud inna ja'alnakum khalifah. Hei Daud, kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah, pemimpin dunia, pemimpin negara. Jadi ya sarua, allazi ja'alakum khalaifal ard. Allah teh nu ngajadikeun khalifah-khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae. Negara nek dikacrukeun, nek dicilakakeun. Allah mimpin ka eta nagara, nyadiakeun pemimpinna anu zalim. Allah dek gabereskeun eta nagara, statistikna misalna, penataanana dan lain sebagainya. Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus, anu pas jadi pemimpin. Jadi geus dipersiapkeun ku Allah, ulah tinggal ngalaksanakeun bae. Seperti orang pemilihan Banten, kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram, malah didebatkan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi. Eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim. Kos itu Pak, kos itu teh kajenting di halangan ku bae moal bisa dalil, tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awewe endahan kiai ngajakan ka awewe. Atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup. Banten redup ngaranna eta. Lain Banten bersinar. Banten redup. Oh, kuari mah lain redup teh gualedeg. Jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah, geus redup deui. Wah beh, kuari mah ngararingkuk. Tuh, tinggal ki pudeli be empot-empotan. Aing kapanggil ta moal, aing kapanggil ta moal. Tenang pun, moal pun, kalem. Aduh, masyaallah, lainnya na bae, loba. Tuh kan, ieu sih ta. Asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin bagus, kacak Kanjeng Nabi ke kos gitu. Di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus, Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus. Ketika Allah menghendaki negara itu kacrut, Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut. Jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae, dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae. Geus ka dieu bae belokna.
eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh urang ka dieu ye kanu lurus tuan teh Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan sok wari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunna boga kepentingan henteu saluluguna dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tunduh istirahat mata sare coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tama kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha Tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sapeda hayang motor tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu
indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hajar personal tadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen deui dieu. Nah, segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang udag-udag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang udag-udag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bila tidak wa akhirun bila tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat loba tah mah kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat ti kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya kana harepannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahatkeun Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubub ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu naon ngaranna okos belantara urang leumpah ninggalkeun belantara set geus katinggalieun ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal. Urang ka Jakarta, ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal. Dek ka restoran mana tinggal am, dek ka hotel mana tinggal reup, dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang. Aya satu kebanggaan nu hayang bangga. Woi, pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo. Boh, dunia san urang bae. Kabeh ngontrak aing doang. Pohara jasa. Eta keur carita dunia bae. Urang nu hobi jabatan, gila jabatan bareng urang jeung bupati. Satu kebanggaan. Kiai nu babarengan jeung bupati teh, ngarokona ge geus lain. Wah, eta cenah overdosis eta. Overload eta. Aduh. Kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati, bangga jasa. Nah, nyana jeung menteri. Dua ngarokon. Pohara jasa, komo jeung presiden mah. Nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna, hulu nonghol. Dek tabrak henteu pokona mah. Geus kitu bae eta mah. Eta teh kebanggaan. Atuh cak polisi ge, ieu geus make nguing-nguing ieu. Make patwal geus seguru kitu teu ya. Patwal mah aing mah kana kadeuleun. Da tolol teh panjen we.
eta satu kebanggaan turun deh jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutesna jeung Allah masya Allah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masya Allah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetep sakieu Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibarat kumaha Gusti Betul ngalengka batu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cak Allah hayang balik ka Indonesia deuk naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun bumi teh legal datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus kurang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cak nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ge kana teh cak nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajen kukumaha ge janyana kadang aya kadang eueuh wah ieu mah kajian kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deukeut jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang ngadeukkeun Allah deket jeung Allah micenan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat seuli gampang istirahat awak mudah nihil da mah kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur ayo ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus karasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti hayang aing istirahatkeun kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat tidak gitu lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon nah balikan deui Allah teh alladzi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun karanjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ne ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta
diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah mere kos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuk maksiat apa tah Zaid tadi nama susah eker susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung rawatib-rawatibna penting bada magribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari nyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuari tiadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah tuh ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalo kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari mah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kakembangan di sisi imahna aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaeng dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah omong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disapeker ngizinkeun mesti lok ngaji masalahna nyana tok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus malaikat aing teu nulis tahajudnya ana ieu ke pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ninahan aing pelayana pingpingna paruti anu di imah leteng hideung aduh wah mulai guys kadang-kadang kan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah bapan hayang cai bae nyokot bae sih kok beuleungeun engka dadengekeun asana kaceuli kuari wae geus menjadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika badehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaulah jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg tak kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum ngeuk dicoba ieu kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa
ih indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya nama ieu mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun duha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cat Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liab lu aku dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta iyalah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji soleh ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia enggak zakat barang sugih jasa poho zakat iya bulu aku masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih ieu diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat sia pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngarobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna bah abah ieu keur sehat bae tilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba ngomong sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge abah kuari mah iker muriang mah Allah-Allahan bae bah maningan muriang banyak atuh sia naon ka emma ge bager ka emma abah iker sehat mah emma beak dicak-cak di dakak kok dicarekan bae kula nu sedihna mah barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunaheun sada kula abah mah maning ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh kuari masih ka mana tuh cak lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liablu aku masya Allah supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur pakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah masya Allah mantap jasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma atakum awas inna rabbaka sari'ul iqab sanyanya pangeran anjeun gancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kecepatanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin jasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipakai ibadah bae
senang pakai ibadah. Kernya lemah ibadah baik, kuat ibadah, kerja di rakyat jadi ibadah, kerja di pejabat jadi ibadah baik. Nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim. Jadi engke kadituna hasil cobaan anak ku Gusti Allah, anu taat bakal dibere ghafurur rahim sorga, anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab. Hasil cobaan Allah bakal seperti itu. Tinggal urang kuari nu dicobana baheula keur susah kuari keur senang, beda henteu aing ieu. Ketika aing baheula jadi rakyat kuari jadi pejabat, beda henteu ieu aing ieu. Ketika baheula jadi santri kuari jadi kiai, beda henteu aing ieu. Maksudna kemantepan ka Gusti Allah na, introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan. Yeuh, lamun tamat cobaanana, urang teh kitu nurut ka Gusti Allah, taat bakal dibere ghafurur rahim. Lamun maksiat teh bakal diberena sari'ul iqab. Mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar, bentak mata hati urang, diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi, dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin, barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira ba'idin